Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta pun Putri Mayarsari. Abi prodi pendidikan bahasa jeung sastra daerah semester genep. NIM 2152233028. Di dieu abdi bade nyaritakeun dongeng anu judulna Kuda Ngedul. Zaman baheula aya hiji kuda anu kacida ngedulna. Eta kuda teh dipiara ku jelema beunghar anu ngaranna Abdul. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang daganganna anu loba diperlukeun ku orang kota. Kusabab ngarasa hoream kudu indit mawa barang daganganana, kuda ngedul teh boga rencana nipu kadununganana. Dina hiji poe, si kuda teh dibawa ka kota ku Abdul. Rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh terus ditalian dina tonggong si kudana. Di tengah jalan si kuda ngedul teh ngajeburkeun manehna kana walungan. Barang hanjat si kuda ngarasa hampang. Kusabab uyah nu ditonggongna beak kabawa ku cai sarta teu bisa dipulung saeutik-eutik acan. Atuh sadagar teh kacida ambekna ka eta kuda. Tapi Abdul teu bisa kukumaha da uyahna geus ngahiji jeung cai. Isukna si Abdul ka kota deui mawa tarigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kana kuda. Jiga kamari diwe kuda teh ngajeburkeun manehna ka walungan. Atuh puguh we tarigu teh beak kabawa palid. Bari jeung ambek Abdul terus balik deui ka imahna teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tuluy di karungan sarta ditalian kana tonggong kuda. Di tengah jalan jiga kamari diwe kuda teh ngajeburkeun manehna kana walungan. Tapi basa manehna hanjat karasa kacida beratna. Karung nu dieusi ku kapas teh. Manehna ngarasa kaduhung ngalakukeun pamuhalan model kitu. Abdul neangan akal sangkan kuda anu ngedul teh ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tuluy di karungan sarta ditalian kana tonggong kuda. Di tengah jalan jiga kamari diwe kuda teh ngajeburkeun manehna kana walungan. Tapi basa manehna hanjat karasa kacida beratna. Karung nu dieusi ku kapas teh. Manehna ngarasa kaduhung ngalakukeun pamuhalan model kitu. Sabab manehna kudu terus ka kota mawa kapas anu sakitu beratna. Pesen anu tiasa dipetik tina dongeng anu judulna Kuda Ngedul nyaeta ulah migawe goreng ka batur, sabab kagorengan bakal balik deui ka dirina sorangan. Tetep jadi jelema anu hade, sabab kehadean bakal balik deui ka diri urang. Dupina mah dina cumarita dongeng ieu masih seueur keneh kalepatana. Mugia tiasa mere mangpaat ka sararea. Dipungkas wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.